Ari wajib diganjar mun dilakonan, pasti menang siksa lamun ditinggalkeun. Ari sunat diganjar mun dilakonan, henteu menang siksa lamun ditinggalkeun. Ari haram diganjar mun ditinggalkeun, tangtu menang siksa lamun dilakukeun. Ngaran makruh diganjar mun ditinggalkeun, henteu menang siksaan mun dilakonan. Ngaran wenang teu disiksa teu diganjar, dipigawe ditinggalkeun cara dahar.